Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fa fahamnaha Sulaimana wa kulla atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya Rahmanu ya Rahim ya dal jalali wal ikram. Kamari hanca kamari panungtunganana urang kakarek nepikakeun ka ngabahas pidauh Rasul nyaeta nu dimbana saur Gusti Rasul tazawwaju alwaluda fa inni mukatsiru bikumul anbiya yaumal qiyamah. Kamari terakhir hanca saur Gusti Rasul kudu kawin anjeun ka hiji awewe di mana anu awewe eta teh jelema anu ku urang dipikabogoh kitu nya. Salianti anu dipikabogoh teh jeung eta awewe teh turunan renei tawa baranahan kitu nya. Turunan renei baranahan teh kabar ge pan misalkan tema gitu si eta awewe teh calon pi pamajikanan teh boga adina 3 4 gitu kan, boga lanceukna 2 3 5, jadi naon teh banyak saudaranya, loba saudara kandungna gitu nya. Turunan renei baranahan pa ini mukatsiru bikumul anbiya yaumal qiyamah tuh. Jadi saur Gusti Rasul jaga dina poenan kiamah teh kaula hayang saur Gusti Rasul umat kaula panglobana di antara umat nabi-nabi anu sanesna kitu nya. Anu saterusna waqala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam saha Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Zaidi ka Zaid Ibni Thabit radhiyallahu anhu bin Thabit radhiyallahu anhu. Amin ya Allah ya Rabbah. Hal tazawwajat ya Zaid, hal naha tazawwajta geus kawin anjeun ya Zaidu he Zaid. Faqala maka ngadawuh Zaid la teu acan. Faqala maka ngadawuh lahu ka Zaid tazawwaj kudu kawin anjeun Zaid. Tasta'ifa tangtu bisa ngajaga diri anjeun ma'ifatika sarta pamajikan anjeun. Saur Gusti Rasul ngaros hiji mangsa ka pamuda anu teu acan nikah panginten. Sebut we ngaranna si Zaid cenah gitulah cek kasar nama Zaid. Saur Gusti Rasul ai maneh geus kawin can? Cek si Zaid teu acan Gusti, kudu kawin anjeun saur Gusti Rasul. Sarta sabab pelantara anjeun nikah kawin anjeun bisa ngaraksa kana diri anjeun sarta pamajikan anjeun. Tapi saur Gusti Rasul lanjutanana wala tazawwajanna jeung ulah kawin anjeun khomsan kana 5 rupa awewe. Faqala maka naroskeun Zaid manhunna eta saha-saha ari anu 5 teh ya Rasulullah he Rasulullah. Faqala maka ngadawuh Rasul asyahbaratu wallahbaratu wannahbaratu walhandaratu wallafutu. Kahiji saur Gusti Rasul syahbaroh nahbaroh lahbaroh handaroh sareng laput. Faqala maka nyarios Zaidun saha Zaid la a'rifu syai'an mimma qultu ya Rasulullah. La a'rifu hanteu terang kaula saur ki Zaid syai'an kana hiji perkara mimma tina perkara qultu ya Rasulullah anu ngadawuh Gusti he Rasulullah. Faqala maka ngadawuh sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Amma syahbaratu anapon ari syahbaroh fahiya maka eta awewe azzarqaul badiah naon anu bisu tur goreng sungutna yaknil aina naja rasul kana panonna. Jadi saur Gusti Rasul nyarios kasih Jaid kudu kawin anjeun Jaid cenah tapi mi HP maneh gitulah muncek bahasa kasar urang nama mi HP cenah maneh ulah ngawin ka hiji awewe atawa ulah ngawin ka salah sahiji 5 rupa awewe ieu mana salah sahijina anu pertama asyahbaroh nyaeta syahbaroh teh zarqaul badiah awewe anu bisu tur goreng sungutna hiji tah berarti tah awewe nu ulah dikawin teh ulah dikawin ya maksudna nama teangan heula selain ti eta gitulah goreng sungut mapan aduh kacau nya anu gorowokan kos pekertoa ulah tah nu bisu tur goreng sungutna atunya geus mah bisu tur goreng sungutna geus mah beureunan bisu atau misalkan teh mah kurang ieu nyaritana misalkan punten-punten ya rada kurang lancar gitulah ada semacam kekurangan gitulah mun secara global nama beureunan geus mah kitu ngomong tepati bentes misalkan tema kata mah goreng sungut deui atau puguh we nya kurang mah tuh ari naon cara bicara geus mah tepati bentes gitu kan tepati kahartiku batur ci atuh ulah goreng dina bahasa mah goreng sungutin nya teh maksudna teh nya teu pantes lah gitu ari keur ka awewe mah goreng sungut nyarita kasar itu ieu ka lalaki ge sarua deui teu pantes nah kituna nama kan leuwih teu pantes lamun eta goreng sungut aya di awewe tah nu kahiji tah nu ulah dikawin teh cenah hiji nu bisu jeung goreng sungutna hiji tah berarti jadi maksudna lain ulah dikawin tapi teangan heula salian ti eta gitu maksudna mah geus mentok-mentok teuing mah atuh kadinya bogoh teu naon-naon teu jadi masalah gitu da ngaran-ngaran ala kadar turunan mah da eta mah bukan berarti indungna kitu berarti orang lamun kawin kadinya anak orangnya pasti kitu henteu teu kitunya ngan ieu mah dina milih-milih pi pamajikaneun samemeh naon kitu ngajadikeun misalkan teh mah atuh ulah waka kanu kieu lah ulah waka kanu goreng sungut gitu teangan heula nu leuwih alus tibatan eta gitu lah tah anu saterusna wa amal lahbaratu jeung anepon ari lahbaroh fahiya at-tawilatul mahzulah fahiya maka eta awewe at-tawilatu anu jangkung al mahzulatu tur begang tuh ulah tah cenah saha Gusti Rasul ya nu nyarita nyarios ngadauh nu kadua tadi mah ulah bisu bari goreng sungut nu kadua mah awewe anu jangkung tur begang krempeng moal pati-pati Gusti Rasul ngulahkeun lamun teu aya madorotna teu aya sababna gitu kan pasti berarti di balik wanita yang jangkung krempeng teh aya sesuatu naon tah gitu tapi dogikakeun ka Rasul ulah ngawin kalima rupa awewe ieu salah sahijina anu jangkung tur begang kitu nya beureunan aya sebabna kitu maksudna namanya kitu teh awe wa amanah baratu fahiya juzul mudabbirah nah maksudna mah kitu kan dina masalah neangan calon
pipa majikaneun pan nikah teh ngaraksa katurunan, ngajaga katurunan, memperbaiki keturunan. Lamun urang ngarasa kurang jangkung sebagai lalaki, abdi ge sami da kirang jangkung. Tah cenah hek neangan pipa majikan nanti anu rada jangkung gitu tah. Jadi meureun mati-mati keboga anak ge gitulah. Aya salah sahijina anu ngalaka inung gitu tah. Jadi moal penek kabeh jadi turunan teh alus gitu. Jadi maksud nama kitu ieu misalkeun tema lalaki penek awewe kalah dimangihkeun anu penek misalkeun tema bahaya ke anakna bisa gorolong dicoba. Maksud nama kitu teangan heula gitulah anu alus anu hade gitunya boh tina rupana boh tina akhlakna terutama agamana. Ulah waka milih langsung gok karena anu jangkung bari pegang gitu teangan heula anu lain nyaeta situ masalah dalam dibanding-banding anu geulis nu bodina alus misalkan tapi goreng agamana dibandingkeun jeung anu begang bari jangkung tapi alus agama akhlakna nya mending kene anu begang jangkung alus agamana gitu maksudna mah kitu. Tapi dari masalah bogoh mah tengilik jangkung, tengilik begang, tengilik genut, tengilik penek. Ngaran-ngaran bogoh mah bogoh sok sanajan goreng cek batur pan cek kabogohna meureun alus. Teu sakur-sakur nu alus cek batur, goreng cek urang deui. Tah kitu nya. Ari dina masalah bogoh rasa mah da eta mah naon disebut teh? Lah itulah pokona nama. Tah nu kadua cenah saur Gusti Rasul anu jangkung tur begang. Anu saterusna wa aman nahbarotu jeung anepon ari nahbaroh fahiya maka eta awewe nini al ajuzul mudabbiratu awewe nini anu sok ngatur salakina sok ngatur ka salaki. Berarti ieu membeureunana randa sabab di dieuna wa ajuzul mudabbirah teh awewe nini anu sok ngatur ka salaki. Jadi lamun misalkeun teh mah bogoh tah misalkeun ka janda karanda arek geus nini arek masih keneh seusia urang misalkeun teh mah geus pernah rumah tangga lah. Misalkan orang teh apal yen si eta awewe teh keur samangsa bogaeun salaki teh sok ngatur-ngatur we ka salaki teh. Oh mulak cangkeng tutuduh seolah-olah diatur ku manehna lah gitu rumah tangga teh padahal kan nu kudu ngatur mah salaki. Ieu mah misalkeun teh mah kalah diatur ku si eta awewe. Tah nu kitu mah ulah dipilih cenah saur Gusti Rasul. Awewe nini anu sok ngatur ka salaki. Berarti pernah rumah tangga meureunna randa gitu. Katu teangan heula we nu lain gitu ulah waga kadinya maksudna makan tadi gitu. Al ajuzu al mudabbirah nu sok ngatur-ngatur salakina. Wa ammal handaratu jeung anepon ari handaroh fal qasiratu dzamimah maka eta awewe anu pendek anu dicela. Kasabaran nu katilu nya nu kaopat apa? Nu kaopat. Kaopat. Nu kaopat mah saur Gusti Rasul anu pendek tur anu dicela. Tuh, tadi panu jangkung ulah bari krempeng. Jadi dia nu pendek ulah deui. Jadi kudu sedeng maksudna meureunana. Nya artina mah kitu teh lamun misalkeun teh mah urang kurang jangkung sebagai lalaki teh angan rada jangkung gitu kan kayak kapayuna ge dibahas diperlebar di masalah eta mah termasuk di gimana misalkeun teh pendek bari jeung dicela kitu nya sama nya intina mah kitu jadi teh angan heula mah nu lain we atuh ulah waka geus meunang geus mah pendek nya dicela. Tapi dalam dibanding-banding cara tadi
nu jangkung bodina alus agamana goreng dibandingkan jeung nu penek akhlak agamana halusnya pening keneh anu penek akhlak agamana halus gitu kan. Gitu ari dibanding-banding mah. Tapi jangan heula maksudna mah anu mun cara teh mah kitulah urang sebagai lalaki postur tubuhna kurang jangkung jangan heula nu rada jangkung gitu. Tapi ulah jangkung awakna hungkul deh. Kudu alus agamana, kudu alus akhlakna. Tetep we kembali deui fadfar bidati din teh. Teangan mah anu alus agamana anu bogaeun agama gitu. Ujung-ujungna mah kadinya ari masalah penek jangkung atau misalkan teh mah bisu atau misalkan teh mah naon begang aya teh mah da ya kumaha deui da lain citakan urang eta mah nya. Anu saterusna wa ammal lafutu jeung anepon ari lafut fadzatul waladi maka eta awewe anu boga anak minal ghairika tilian anjeun. Randa boga anak berarti tuh nya kumaha cenah atuh meureunnan pan geuning loba nu kawin karana geus boga anak hiji dua kumaha atuh cenah meureunnan pan eta ulahkeun geuning ku Gusti Rasul diulahkeun lain diulahkeun nya maksudna mah cara tadi teh ya anu ti awal teangan heula gitulah salian ti ieu mah salian ti anu lima ieu mah gitu nu leuwih alus boh alus rupa boh alus akhlakna boh alus agamana ulah waka prok bogoh karana komo bari boga budak hiji mah gitu kan cek di dieu ge fadatur waladi min goirik awewe anu boga anak tilian anjeun. Jadi randa boga anak gitu teu masalah eta ge ari mas ari kawin atau nikah karena boga anak hiji ke anak dua terjadi masalah kan berenang komo bari perjaka atau bujang mah teangan heula mah atuh anu akur we gitulah mun parawan meureun jeung mun jejaka meureun jeung parawan gitu tah pada ujung-ujung nama dina masalah milih pi pamajikan mah tetep we fatfar bidati di terlibat tiada pilih mah teangan mah anu alus agamana alus akhlakna bogaeun agama insyaallah ku Gusti Allah rumah tanggana bakal diberkahkeun. Adapun masalah penek jangkung krempeng genut itu mah selera masing-masing gitu. Tah nu kalima mah nyaeta cenah awewe anu bogaeun anak lian ti anjeun tilian anjeun. Beta aya 5 tah nuka hiji bisu bari goreng sungut anu kadua jangkung bari begang anu katilu nini anu sok nyaraekan salakina janda atau misalkan teh mah janda tawaran nu sok samangsa ke rumah tangga na teh nyaraekan salakina anu kaopat nyaeta pendek bari jeung dicela nu kalima nyaeta randa anu bogaeun anak gitu nya. Diulahkeun di dieu teh bukan berarti ulah mutlak wala tazawwajanna di dieu teh tapi samemeh gitulah mangihan atau ngajadikeun kana 5 rupa awewe nu 5 ieu teangan heula nu lain kitu nu leuwih alus tinimbang nu 5 rupa ieu kitu maksudna nama. Anu saterusna wajaa jeung datang rojulun saha hiji lalaki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngucap rojul ya Rasulullah he Rasulullah ini sanyana kaula asobtu parantos mendakan kaula imroatan kahiji awewe zata hasanin anu gaduh kasaean wajamalin sareng kagelisan wa anaha tapi sanyana itu awewe la talidu eta hanteu gaduheun anak
Afatazawwajuha nah tiasa nikah kaula ka eta imro'ah qala summa atahu ngadawuh deui atahu asaniyatu terus datang deui rajul ka nabi anu kadua kalina fanahahu maka ngalarang nabi ka si rajul summa atahu salisatu terus datang deui rajul ka Gusti Rasul anu katilu kalina fanahahu maka ngalarang nabi ka rajul waqala sareng ngadawuh nabi tazawwaju kudu kawin anjeun alwaduda ka awewe anu dipika bogoh alwaluda tur anu baranahan fa inni mukatsiru bikum maka sanyana kaula eta anu ngalobakeun umat sabab aranjeun kabeh. Jadi hiji mangsa aya hiji lalaki dongkap ka Gusti Rasul Gusti abdi teh pendak sareng istri cenah kitulah hade teh rupana kitulah geulis ngan pedah si eta awewe teh cenah mandul kitu kumaha Gusti hega itu ku abdi dikawin saur Gusti Rasul ulah balik deui meureun si rajul teh datang deui kanu kadua kalina Gusti kumaha tiasa dikawin hega itu ku abdi dinikah ditikah gitu saur Gusti Rasul ulah wih deui meureun ta si rajul teh nya nape ka katilu kalina Rasul ka Gusti Rasul saur Gusti Rasul ulah tah saur Gusti Rasul tazawwaju alwaluda fa inni mukatsiru bikum kawin mah ku anjeun jalma atawa awewe anu dipika bogoh tur anu baranahan turunan renei loba anak teh kitu minimal lah lain minimal awewe eta teh teu mandul kitu nya fa inni mukatsiru bikum sabab kaula saur Gusti Rasul eta ngalobakeun ka pirang-pirang umat kalawan sabab aranjeun kabeh jadi ulah di dieu mah maksudna nama teangan heula kitu lamun teh mah bener banget bogoh kitunya ka awewe anu mandul coba atuh teangan heula nu sejen we gitulah ning teangan anu sejen Gusti Rasul gitu karena sanya kaula eta ngalobakeun ka pirang-pirang umat kalawan sabab aranjeun kabeh alwaluda fa inni mukatsiru bikum wa qala jeung ngadawuh sallallahu alaihi wasallam saha Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawiju kudu ngawinkeun anjeun abnaakum ka pirang-pirang anak lalaki anjeun wa banatikum jeung ka pirang-pirang anak awewe anjeun qila ya Rasulullah dibasakeun he Rasulullah hada abnauna nuzawwiju hada ari ieu abnauna pirang-pirang anak lalaki kaula nuzawwiju eta tiasa ngawinkeun kaula fakaifa banatuna fakaifa maka eta kumaha banatuna ari pirang-pirang anak awewe kaula faqala maka ngadawuh Rasul huluhunna kudu ngadangdanan anjeun azhaba ka itu banat wal fiddata kalawan perhiasan emas wajidu zahaba wal fiddata emas jeung perak wajidu jeung kudu ngaluskeun anjeun lahunna pikeun banat atawa anak awewe al kiswata kana pirang-pirang pakaianana
Wa ahsinu jeung kudu ngaluskeun anjeun ilaihinna ka itu banat binihlati kalawan paparin supaya resep liar gobu supaya resep pirang-pirang lalaki fihinna di itu banat. Jadi kieu aya hiji lalaki Gusti Rasul saur eta lalaki lagi caur Gusti Rasul ari maneh muncerak basa urang teh mah ari anjeun gaduh murang kalih teu. Oh gaduh Gusti, lalaki gaduh, istri gaduh. Kudu ngawinkeun cenah anjeun ka anak anjeun, boh anak nu lalaki, boh anak anu awewe. Saur eta lalaki, kaula boga anak lalaki jeung arek dikawinkeun deui. Saur si eta lalaki teh anu naros ka Gusti Rasul. Ngan ieu masalahna ieu kaula ge cenah boga budak awewe. Hari ieu nu budak awewe kudu dikumahakeun ku abdi Gusti. Tah saur Gusti Rasul hulhunna az-zahaba wal fiddata wa ajidu lahuna al-kiswata wa ahsinu ilaihinna binihlati liyarghabu fihinna. Ari anak awewe mah ku anjeun tah cenah giningan. Di samping giningan akhlakna, ilmuna, agamana, giningan dirina. Boh ku emas, ku perak, cincin, pangmeulikeun cincin, pangmeulikeun kongkorong gitulah, pangmeulikeun anting. Tah jeung di kudu bajuna kudu dialuskeun bere cenah anak teh anak awewe mah baju anu alus supaya naon supaya resepeun ka eta anak awewe maneh teh saha pirang-pirang lalaki tuh nya kitu. Gusti Rasul mah adil nana teh makana wajar lamun misalkeun awewe resep perhiasan resep glamor dati dituna ge kitu. Bahkan Gusti Rasul seolah-olah miwarang ka tiap kolot utawa indung bapa yen kudu ngagindingan ka anakna. Ieu hadisna. Ti mimiti kudu dibere eta budak awewe teh perhiasan tina emas boh tina perak. Kudu dibere bajuna anu alus pangmeulikeun baju alus gitu kan. Saur Gusti Rasul ya. Tujuanana liar gobu fihinna supaya resepeun ka eta anak awewe teh naon pirang-pirang lalaki jadi supaya dipika resep gitulah intina nama. Karena wajarnya awewe resep perhiasan, resep glamor, resep baju anu mewah-mewah kitu nya. Ya wajar tapi ditenungi kitu ari sifat awewe makan resep dangdan. Tuh ari anak lalaki mah ku Gusti Rasul dipiwarang buru-buru kawinkeun jeung budak lalaki mah nu dingkengke tah nu awewe mah ari memang can aya nu ngadatangan mah saur Gusti Rasul geus alus-alus ku maneh gindingan akhlakna, ilmuna, agamana ditambah deui gindingan awakna kunaon ku perhiasan boh itu anting, cincin, gelang ek tina emas, ek tina perak. Tuh huluhunna az-zahaba wal fiddah tina emas rek tina perak gitu terus bere cenah budak anjeun awewe teh naon baju anu alus gitulah supaya dipika resep ku batur saur Gusti Rasul kitu. Wa qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu salatul mutazawwiji afdalu min arba'ina salatan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.